Innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Allah teh Al-Ghafar Maha Pengampun. Mana awak bapak bener bisa ngahampura ka jelema dolim ka urang geuning lawanan berarti ulah waka ngaku diri jeung Allah nu jelas nama jeung nafsu. Al-Ghafar Maha Pengampun, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, boro-boro batur datang ka imah minta hampura, dina henteu bebaskeun hate kuring geus ngahampura ka si eta, ta eta nu bareng jeung Allah mah geuning kanyataan. Batur ngahina, miluan ngahina, batur ngaledek, miluan ngaledek, batur nuding, miluan nuding, ta eta mah sarua gelona. Jadi geningan dalil teh butuh jawaban. Lamun nyebut innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang, jawab atuh Allah teh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Ghafar. Mun Al-Ghafar Allah Maha Pengampun, maka bapak ge kudu siap mere hampura ka jelema nu ngaledek, anu nyaci, anu maki, anu mitnah, anu nudi. Sabab dihina, dipitnah, diledek, dicaci, dimaki, ibu teu kudu riweuh lalajoan buah buruk. Buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu ditaekan. Keurna naon naekan buah buruk ngaranna ge buruk kadahar ge moal. Tong ngaladenan hate jelema nu kotor, sabab lamun diladenan sarua kotorna. Kahartos ieu. Pokona lamun teu kaharti ungeuk we heula. Buah buruk teu kudu ditaekan, teu kudu diala, nu buruk mah rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan, engke eureut beres. Lalajotina buah buruk piragi. Urang masa kapeung sok kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna boga dosa ku salahna. Urang sok sarua nyieun salah sarua jeung batur kunaon ku ngomongkeunana. Berarti batur salah boga dosa ku salahna, urang salah ku gibahna sarua darorakan. Aduh, karek mukanya. Batur nu teu pangaosanana, nah urang nu gujurna. Mun batur dosa teu ngaji, maka urang dosa ku ngomongkeun jelema nu teu ngaji. Daloraka lur ah. Well. Sadil atuh tah. Ibu pangaosan bener jeung Allah, bapak pengajian bener jeung Allah, kuring ceramah bener jeung Allah, ibu maca Quran bener jeung Allah, bapak salat bener jeung Allah, geuning sakabeng leungit Allah datang ujub. Lamun bener maca Quran jeung Allah, alusna bahasa Quran, kudu alusna budi parangi jeung basa ka sasama hirup, tapi naha kanyataan alusna maca Quran, tapi bibir loba jelema nu nyeri hate ku bibir urang, di mana letak Allahna? Weh. Aduh, karaos lur ah. Nya. Alus maca Quran ti Al-Fatihah teh mimiti bismillah nepi ka waladulin saha nyebutkeun teh alus. Tapi naha atuh. Tatangga loba nu nyeri hate ku bibir urang, batur loba nu direndahkeun, jelema bodoh loba dipitnah, jelema miskin mung dideuketan. Di mana eta alus maca Quran? Artina maca Quran alus bisa pasantrenan, maca Quran alus bisa diajar, tapi akhlak di mana eudeuk diajar lamun lain bersih hatena. Aduh. Ah, nana gerhana ceramah cantang tuh bareng jeung Allah. Boa jeung duit. Mana bukti undang deui we tahun hareup. Dari tahun 2024 sih geus pinuh geus teu ngaladangan. Gawe ti 2025 bulan Mei insyaallah di ladangan deui. Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah? Teuing. Tah buktikeun ku Bapak tahun hareup kulem hek tong dibayar, datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah, jeung sukudon hate ibu teh. Kararaco ieu jelema. Ya. Karek dijebak ku sakitu geuning panya teh jeung Allah ibu, geuning jeung sukudon. Ah, paingan urang hirup hese salamat. Tah jawaban pertama, tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, cek ibu pangaosan neangan naon. Oke, cek ibu neangan ilmu, bener henteu? Geura urang jawab. Lamun bener ibu neangan ilmu, maka hampura sariring-riring dumadi sarengkak saperipola bakal katempo tina eta ilmuna. Ucapan jelema nu boga ilmu pannya hocek ilmu tong nganyerikeun batur, tong ngaledek batur, tong ngahina batur, tapi naha loba jelema nu boga ilmu tapi batur direndahkeun. Di mana eta ilmuna karek dina sirah acan nepi kana hatena. Weh.
kena ceramah teh kalau menunggu penyakit nyeri teh. Mana atuh ilmu teh mana mata entong nuding kanu bodoh bawa-bawa si eta mah amalna alus sabab nu bodoh mah teu hayang ngedeng-ngedeng amal da rumah saboloho tapi nu pinter digoda ku pinterna loba jelema anu sok pinter artina leungit Allah datang sombongna maka jelema cilaka lain ku bodoh tapi nu pinter leungit Allah datang beleguk tina sombongna lah pokoknya well kakara dalaman kuring di udeng di sorban di gamis jigana gitu mustami teh narangtung wilujung subil anu karong da ka urang malaing wilujung subil well oken tenan da moal mata gerak-gerak darahnya tuh kabongkarnya penyakit urang jadi letakna ilmu teh iwati anu boga wadah alus sing naon wadahna ibu, naon wadahna bapak, naon wadahna kuring. Al-qalbun malikun. Hate adalah raja, maka wadah segala rupa perkara adalah hate. Keur bodoh saban begereuh ka batur, paingan Allah teu nitip ilmu ka jalma nu goreng hate, sabab bodoh wae geureuhan ka batur komo pinter moal teu ngalayak batur. Jadi sumberna teh mana tah? Hate. Jelema bodoh saban geureuh ka batur komo dibere pinter moal teu melak cangkeng dina kele matak Allah teu mikeun kapinteran ka jelema nu kotor hate sabab Allah mah uninga rasiko si eta dipinterkeun bakal loba jelema jadi hate ku kapinteranana aduh alain wel-welan ngarti henteu bapak hayang beunghar da lain kudu usaha ti hotat kacape-cape tarik atau rizki Allah harta Allah teh tarik da Allah teh maha kaya kunaon ku wadah nu alus keur mah sangsara hirup sangsara teu kaur batur maju majarkeun menang nyegi batur alus usaha majarkeun nuyul bari ieu hirupna sangsara berarti nembokeun kotorna hate harta moal nyamperkeun ka jelema nu kotor hate naon sababna sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku hartana bakal cilaka ku hartana Bandungan ayeuna loba jelema nu boga harta tapi dikebrus ku hartana kunaon wadahna lur kotor eta ulah nyangka ustad bareng jeung Allah da kuing teu nyangka ibu jeung Allah ayeuna pangaosan teuing jeung saha sebenarnya dalamun bener mah ibu pangaosan jeung Allah aduh adem kalem jongjon kasalaki hormat kadulur akur kata tangga teu pasea pan kadang-kadang mah pengajian Allah coplok teuing jeung saha jeung nafsu deui we ditanya isu ku batur ti marana jiga nu tunduh peuting ngaos atuh berarti lain jeung Allah jeung ria begitu